Golok geus teu neurakanan naon acan. Coba Kang ya asakeun golok ya. Aing bisa tanah akang kadang-kadang asan tadi ya jeung mencitnahan nya. Gampang tamajang puncat pencit nirak-nirak jang ngiritan bawang. Ya, nanti selama akang di perantauan 17 tahun ya cenah orang biasa nyai golok. Nek saat anu ngasahna nitah minantu teu bisa ngasah-ngasah acan. Seta bisa ngasah kanjut doh. Mun eta mah kara kabekina. Nah, ya. Tak buka minantu ngenal kanjut doh. Nya geus nya bebeb nek ngaladondang deur heula. Sakalian nek naong si Neng. Halos bisa nanon we. Kurang mereka Kang Prabu, lupang kasepan sa jagat kalam dunjaya. Berondongku. Ngomong garing meureun. Maju lupang geura lempang itu. Timuna mah iku kahirupan ya. Kumaha nek timuna unggal pe tutuk tuur beh. Atuh tutuk tur bae kieu aku teu timueun pugu. Atuh kalaweng burung sugan manggih emas sakanderon. Yang mating gua deh, mau di film-film teh mah bae. Sok manggih emas sagede hulu, mun di kehirupan nyata mating gua deh. Cek paribasana teh mah ingkang-ingkang burung ulah ngajedog bae. Pugu teu boga rokok mana ka mana ge sarang. Oh, kuari mah bapak teh lain. Sugan bogan rokok eta. Beuh anek mentar rokok heula lah. Atuh boga kaisin amat menta rokok kami toha. Uka butuh maka isin ge leungit yang geus anek malak mitoh heula ya. Boga salaki kitu-kitu teuing. Oh, kamana ieu pelak dangdeur ti dieu? Nyauh batang-batangna acan. Ngan jabeak digogosan ku kolot kapoe meureun. Kalaparan meureun ta jelema geus babara minggu kueng teu dibere-beas. Ini bae ka batang-batang dangdeur digogosan. Nyer daun dangdeur ka mana ieu mah aing? Tuh, rada seukeut tongkoh ieu mah. Sengaja aja leng lajuna ngeureut ngana kanjutan. Ih, ulah adik. Soleh. Oh, tumur ke masa depan aing. Weh, bapak teh pemajikan abi keunaan ya. Bapak dia cekek mau lompat dia ku aing. Mau galak-galak Pak, anteng emang bapak teh kan. Heeh, kadinya nama. Itu ge ulah jaster ting dia. Mani minian tuh bapak tere abdi cenah. Mata kan mitoha gitu dia. Paname lengkap Pak, jatuh pantes teu parigeun. Ari tah mah bapak teh namun sabah bae. Mau jadi ulah ngacap kali itu dia butuhan ya kade dia. Aturan teu kada budaya kerenannya. Keren nyata karena sahun tuh. Aduh dicoba dipolototkeun tempat tadi ya. Aturan teu kada lah gara kasah goloknya, tapi geus herang seukeut kieu. Sugut tuh goloknya. Entai golok sakala laworan dia habis di pencit ku teh beung dia. Abi mana aja di pencit ge Pak, mulai getihan ya. Tah kadi dia mah kada lagi boyos kitu ieu teh kanan ge. Geus nasib oge meureun boga salaki doang kitu. Karasa lain ku dia. Ih, emang ngagetan bae. Dia manele indung sorangan bae kaget. Atuh mama ya datang tepuguh-puguh. Tos di mana nya mak? Nek ngalasen daun dangdeur eueuh tangkal-tangkalna acan dipipir. Usalaki dia meureun beak di daharan. Heeh, ku salaki aya eta mak di tilasan bisa aya orang ngerem cenah ge. Kitu ge ulah tama sampai di tilasan kabeh. Nyauh alaun daun dangdeur acan. Gampang tin melak mata si eta. Ieu mah nu aya kalah dikadekan. Mak tibang ge daun dangdeur ieu. Lah kuari mah dia doang salaki dia. Kabakeun camplang ku salaki. Naon heuh mak? Nya atuh heueuh. Makana kudu pula pilih nyer salaki mah. Ngan salaki daekan salat ke ge pamajikan kabawakeun. Ieu mah salaki kurang saleter. Atuh dia ge kabawakeun kurang 2 sendok. Heuh mak kuari geus teu boga sendok-sendok acan ieu. Ku unggal pasea disawat-sawatkeun. Ditek-tekunan leungeunna teh make kolewang. Atuh ulah mah jaho okene. Terus sila dia langani buka perluan yang lain. Boga haseupeun teu Pak. Bari mah teh mah buka haseupeun. Hidup sudah menteri panghuntahan. Pak, maksud abi mah haseupeun eta rokok Pak, rokok boga rokok teu Pak. Bah, ya dia wawanian malak rokok kana bitoha. Bukan nyawa baranya dia. Abi malin malak Pak, menta eta ge lamun boga atuh teu boga mangis teu guna naon. Nah, dia kumpul kabina-bina amat dia. Sebahirup beureun dia. Agak sebahirup maka dia ngekesal tabaheung. Jangan mulai dia mengbangkelan hirup dalam dunia ge. Pak, perkara menta rokok beak milik dipaehan. Katujungna dia hirup ge. Tamat boga rokok acanku. Masih bae nurun ya, boga bapak tere, poni merketek kudu kasiran. Ngomongna dia ngomong kokoyosan gitu dia. Bilang tulak nat. Mitoha dipuakan.